Alhamdulillah bebas yang ti pengangguran. Ayo ngajak gawe kori mah. Telepon aluna bosna. Halo, bos. Iya, kurang gawe ya. Jadi, oh, kemarin kan ngomong nyita gawe. Oh. Alamatnya kan Candi Bere. Alamatnya di mana? Hai. Karaknya nak nanya alamat. HP baterai kalau murah. Aing. Ya baik, kayak cara bersin deh. Kudu di talian nih mah supaya iya ulah murah deh. Iya lah, alina. Kencang nih mah. Wah, yang nelpon lancar gara-gara baterai. Alamat, nanya alamat. Kencang kori mah. Aman ya. Udah dihirupkan deh, angel deh. Ngumpulkan sinyal gue. Mana ya? Halo bos. Hampura tadi HP nak paru mendadak. Tadi bersin kalau murah baterai nak. HP iya hebel. HP zaman hebel. Semoga HP. Ini lah iya, pakai tali gitu. Kudu kenceng bae ya, baterainya kudu di talian supaya lancar nelponna. Ayo guys, gimana? Kumaha? Kirim kenanya alamatnya. SMS kan. Oh, siap. Orangnya nak rapi-rapi berangkat ke Aribela, ha? Ya. Waalaikumsalam. Aduh. Aing ngawadahan pakaian kananan jeta boga tas aing teu boga tas acan di hiji ge. Boga hiji rajit ku batur. Minta kardus wae lah ka warung. Oke, kardus wae. HP. Menang, alhamdulillah yang kardus yang wadah pakaian. Aduh, nyokot baju halan lah, persiapan sawin. Iya bagusnya ya, jeung HS teh jeung ngaduknya. Jeung ngaduk we lah, ya jeung ngaduk berarti ngaduk semen seragam. Iya. Jeung keluar kayak bising sok kita gajian ke alpahalan biasana pakai ieu. Alpa belanja kan pakai ieu, rapi saeutik gitu. Calana ya. Nu pendek. Oh iya, nu pendek di ngaduk dia sarua seragamna tadinya. Nu panjang iya kayak jeung keluar kayak tes gajian kan ke Alpa. Berarti jeung nu eta ke lawang. Jeung HS. Nah, samping mah perlu. Mau dan bayar asal pakai yang selimut mah gampang lah di itu ge
loba iya loba kardus digulung baju kardus handuk yang mandi ke walaupun mandi nang ngantri di situ. Nandinya mau anggel ulahnya enak mau anggel lagi coba getahan anggel lagi cuma ditu bae lah gitu ge loba kertas semen gulung-gulung bae ku aing pinjeun anggel geus cukup lah ini ihonya parang saing di ditu aya ranginang ya na plastik. Oh, bawa bae lah. Sekalian jeung deasna we kitu nya. Bawa lah. Ngirit di situ lumayan. Lumayan jeung bekal. Ranginang. Bebeskeun bae, jeung digoreng gitu, tinggal meuli minyak. Mun aya nya penggorenganna. Numpang ngagoreng di warteg, yang pasti warteg di beas. Jadi jeung biasanya jauh Magicom numpang bae di situ sekalian ya gatel sigan bae di situ nanti kan meuli bae sangu aya di bae tali pohon kemana nyari talinya minta bae ke tetangga sok aya. Nah, lumayan. Bager emang tetangganya. Kalian lah. Beli. Aman. Tinggal berangkat. Nyempet jaket